Assalamualaikum, Wilujeng Sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Urang diajar bahasa Sunda sasarangan yuk. Ayeuna urang ngebahas ngeunaan artikel. Ku ibu baris dipidangkeun hiji artikel, ku hidup mangga diaos heula, sing gemetnya mangga. Padaran anu tadi ku hidup dibaca teh mangrupa salah sahiji karya ilmiah. Lamun ditilik tina wanguna karangan artikel teh biasana mangrupa deskripsi, eksposisi, atau malah kadang aya anu argumentasi. Sok sanajan cara nepikeunana kadang teu pati formal, tapi artikel kedah gaduh data sareng fakta supados tiasa dipertanggungjawabkeun. Karangan anu mangrupa artikel mibanda fungsi anu penting, sabab ngaliwatan artikel urang bisa menangkeun pangaweruh nu anyar. Contona nu tadi ku urang diaos ngeunaan marmot, urang jadi menangkeun informasi ngeunaan mangpaat marmot teh naon. Teras nu sanes-sanesna. Ku kituna upama urang bade ngadamel artikel aya sababaraha hal anu kedah diperhatoskeun. Anu kahiji, urang kudu bisa milih jejerna atawa temana. Kinten-kinten upama urang ngadamel artikel eta, urang tiasa mere informasi anu anyar teu pikeun balarea atanapi bisa ngirut pamaca teu, ngirut teh hartosna menarik pembaca teu. Teras anu kadua, urang oge kedah ngajentrekeun atanapi tulisanna kedah jentre. Pilihna kalimah anu efektif sareng efisien, janten gampil di pikahartina. Teras tangtosna urang kedah ngalebetkeun data-data atanapi fakta-fakta ngeunaan artikel nu baris dibahas supados tiasa dipertanggungjawabkeun. Upamana aya nu naroskeun atanapi anu masih keneh teu paham kana artikel urang. Janten urang tiasa ngawalerna teras urang ge tangtosna kedah paham ngeunaan artikel anu ku urang dibahas. Ayeuna urang tinggal contoh artikel sanes anu judulna kopi. Mangga.
Kumaha parantos diaos ngeunaan kopi? Tah kangge pancena hideup ngadamel hiji artikelnya, tangtosna pilih jejer anu ku hideup paham sarta tangtosna aya manfaatna pikeun anu maca. Eta kangge pancena tepang deui minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.